Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, patepang deui sareng simkuring dina anggrayana dina acara 24 News. Anu baris ngadugikeun bewara anu aya di sabudaran wewengkon Garut. Bewara anu salengkapna. Pamirsa, dina kawit ieu 24 News bade ngadugikeun tanggapan salah sahiji murid kelas 8 SMP Negeri 3 Cisurupan ngeunaan sakola 24 Garut. Mangga ka anu Rizky Yuliana anu di luar studio sinaran laporanana. Hatur nuhun ka dina anggrayana sareng Hindayanti nu aya di studio. Simkuring ayeuna aya di Kampung Amerta, Desa Cipaganti. Bade ngawawancara salah sahiji murid kelas 8 SMP Negeri 3 Cisurupan. Mangga langsung wae urang tepangkeun ka salah sahiji siswa kelas 8. Tepangkeun saha wastana? Wastabi Intan Dukdiyani, Kawit di mana? Cipaganti. Intan ngagaduhan karesep naon? Nonton TV, Intan ngagaduhan cita-cita kanggo kapayuna naon? janten dokter, Ari Intan di sekolah aktif dina organisasi naon? pramuka, Naha bet hoyong masuk kana organisasi pramuka. nambi wawasan sareng nambi rencangan. Dupi Intan ayeuna bade dilajengkeun sakola damel atanapi bade nikah. Sakola, Bade diteraskeun sakola ka mana? 24 Garut. Naha bet hoyong ka SMA Negeri 24 Garut. Margi SMA Negeri 24 Garut caket sareng ngarongko. Kumaha tanggapan Intan ngeunaan SMA Negeri 24 Garut? SMA Negeri 24 Garut kaitang sae sareng SMA Negeri 24 Garut. Hiji-hijina sakola SMA nu aya di Pangaban. Sareng katawi sae program-program. Hatur nuhun Intan kana waktosna. Sami-sami. Kanggo ningal sisi perspektif anu sanesna, simkuring bade ngawancara salah sahiji murid SMP Negeri 3 Cisurupan. Mangga urang tepangan. Punten ngawagel kana waktosna. Mangga kasawias-wias. Tiasa tepangkeun saha wastana? Wastana Abi Hinda Nursasmi, Ari Hinda kawit di mana? kawit di Kampung Cikati, Desa Cipaganti. Hinda lahir tahun sabaraha? 18 September 2002. Hinda ayeuna ngagaduhan karesep naon? Karesep Abi membaca novel. Dupi Hinda ngagaduhan cita-cita kanggo kapayuna naon? Kaleresan Abi hoyong janten dokter. Ari prestasi Hinda anu tos kahontal dugi kadanget ieu naon wae? Abi kantos ngiringan lomba membaca cepat. Alhamdulillah kenging juara 3. Ari Hinda ayeuna di sakola aktif dina organisasi henteu? Aktif Lebet kana organisasi naon? organisasi kepramukaan. Naha bet hoyong lebet kana organisasi pramuka. Kumargi organisasi kepramukaan tiasa ngalatih kepribadian sareng kamandirian abdi. Kumaha pengalaman Hinda salami aya dina organisasi pramuka eta? Anu karaos ku Abi, pengalaman di organisasi kepramukaan resep pisan kumargi seueur kagiatanana. Ari Hinda ayeuna kan kaleresan kelas 8. Bade dilajengkeun sakola damel atanapi bade nikah? Abi bade dilajengkeun sakola. Bade dilajengkeun ka mana? Ka SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut. Naha bet hoyong lebet ka SMK Bakti Kencana. Kumargi sakola eta ngahubungkeun sareng cita-cita Abi hoyong janten dokter. Kumaha tanggapan Hinda ngeunaan SMA Negeri 24 Garut? SMA Negeri 24 Garut nyaeta salah sahiji sakola anu tos katinggal kadisiplinanana sareng progresna meningkat. Hatur nuhun Hinda kana waktosna. Mun sakitu wae anu tiasa kusimkuring didugikeun mugi deui ka dina anggrayana sinareng Hindayanti anu aya di studio. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, simkuring Hindayanti sinareng kru anu mancing tugas. Ngaturkeun nuhun kana paratosanana. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu baris ngadugikeun bewara nu aya di sabudaran wewengkon Garut. Dina kawit ieu simkuring bade Assalamualaikum. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur
Cipaganti sareng Dina Angrayana sinareng kerana Wilujeng enjing Wilujeng enjing. tiasa tepangkeun saha wastana Wasta abdi Intan Rikriani. kawi ti mana Di Cipaganti desa. mangga urang langsung wae tepangkeun ka salah sahiji kelas 8 SMP Negeri Tilu Cisurupan. Desa Cipaganti. Bade ngawawancara salah sahiji siswa kelas 8 SMP Negeri 38. Dina kawit ieu